alimin ulama wal zu'ama, para kiai, para ajengan, para ustad anu kusami-sami rawuh dina ieu tempat nu kusim kuring dipihormat kalian mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Wabil khusus kersana besan Bapak Ohim kalih Ibu Bapak Onim, punten Pak abdi making informasina tadi pisan subuh. Bapak Onim miwah Ibu oge sakulawargi sadayana di dieu, keluarga besar Neng Nurlia anu kusim kuring dipihormat kalian insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya kitu keneh keluarga besar pun lanceuk, keluarga Kang Dede Rahmat sareng Teh Nana Nur Hasanah ieu di apalna oge. Keluarga besar calon pengantin pamaget Muhammad Teguh Ibrahim Aji, salah teh bener nggak bisa salah. Sadayana anu kusim kuring dipihormat khusus kersana Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wado Iwah P4N Desa Cisurat anu kusim kuring dipihormat. Sadayana kadang wargi anu sami-sami hadir dina ieu tempat anu dipihormat kalian insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti payun daya sanes nu baris didugikeun lintang ti puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jalaran alhamdulillah simkuring angkat di Cipanas Cianjur kamari wengi tabuh setengah salapan dongkap ka ieu tempat khususna ka kampung Cisurat. Kampung Cisurat ieu kirang langkung tabuh 2 dini hari. Hapunten boh pilih panginten kadang wari anu caket di ieu tempat wengi kagandengan. Darasana teu ngaganengkeun emang ngagandengan pilih kagandengan hapunten. Alhamdulillah kalayan salamat daya halangan harungan mung biasa we maklum tengah wengi nya karawas panginten jaba perjalanan tebih rek menta cai ge hera rese. Komo lapar mah kamana atuh da teu wawuh gitu. Ya alhamdulillah nyata pangarsa besan Bapak Walim tos surti nyayogikeun sagala rupi di pamondokan di kawit cai dugi ka tuangeunana paratos katampi paling alhamdulillah mudah-mudahan janten kasaean oge hatur nuhun. Nu salajengna simkuring atas nami keluarga besar calon panganten pamaget baris ngadugikeun sababaraha hiji perkawis nu kahiji mudah-mudahan kumpulna urang sadayana dina ieu tempat sing kalebetkeun kana silaturahmi, di mana silaturahmi mudah-mudahan janten wasilah dipaoskeun yuswa urang sadayana kalayan berkah oge taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi keluarga besar di Cipanas Cianjur ka Kampung Cisurat Kecamatan Wado Sumedang ieu mudah-mudahan janten patali asih sanes ngan saukur di alam dunia tapi tiasa parat sasarengan di alam surgana Allah Subhanahu wa taala. Memang upami ditinggal mah simkuring seueuran. Upami ngetang kana mobil mah ada 80 mobil. Mohon da di jalan tol mah teu tiasa dietang kan tenang. Mudah-mudahan we gitu. Seueur saking ku seueur-seueurna. Jalaran panginten simkuring nyana keluarga Aldebaran dari Desa Raya Andin yang akan sebentar lagi masuk dalam ikatan cinta yang suci. Mudah-mudahan we kitunya si Elsa teh hideng ayeuna teu ngacaukeun wae. Mudah-mudahan ya Allah. Salajengna nu kadua baris nyangakeun calon panganten pamaget tayeu Mas Al teh. Aldebaran versi Cipanas alias Muhammad Teguh Ibrahim Aji. Dedeg sampai rupa HD alhamdulillah. Pangkasepna sabalakang mah di ditu teh nya dibandingkeun jeung aki-aki wae mah. Alhamdulillah kusakituna panganten simkuring nyangakeun ka kersana Bapak Onim Muhammad Teguh Ibrahim Aji ieu sabaras diangkeun janten putra pituin sabadangke ngalaksanakeun akad nikah. Atuh salajengna panganten baris nyangakeun cacandakan urang enggal nya tong supados tong lami teh nyangakeun cacandakan. Seueur mah teh teu mung ala kadarna disebat saya oge panginten da eta mah mangga we lah kantun digalih ku Bapak Onim sakulawargi di dieu. Mudah-mudahan baris katampi
mudah-mudahan jantan amal sodako khusus Kang Muhammad Teguh Ibrahim Aji Kang Neng Nulia umumna panginten keluarga sadayana mudah-mudahan tiasa jantan bakal dina rumah tanggana kanggo ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah atuh salajengna panginten Bapak Onim tong dingke-engkenya Bapak wayahna panggeurat tikahkeun Pak kantenan kepala kawa tos aya mah ulah dienjingkeun deui hareudang Pak atos hareudang Pak di detik supados ieu enggal tikahkeun wayahna ku Bapak. Oke, nu terakhir simkuring nada hapunten boh diri sinareng bisi kasumpingan simkuring katut rombongan ka ieu tempat kirang tata kirang titik kirang dudua priyogana upami teh mah kalebetkeun kirang sopan hapunten ka sadayana wabil khusus ka para pini sepuh sadayana nu aya di kampung ieu. Rupina nu terakhir mah mung tiasa ngadoakeun mudah-mudahan Muhammad Teguh Ibrahim Aji sareng Neng Nurlia sabadana ngalaksanakeun ijab qabul dina akad nikah saterasna ngawangun rumah tangga tiasa ngawangun rumah tangga ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alif bainahuma baina Muhammad Teguh Ibrahim Aji wa Nurlia kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu bae nu kapihatur hatur nuhun kana perhatosan hapunten kana sagala rupi kakirangan batu ali matana opat nu hiji matana inten boh bilih simkuring sareng rombongan selepat kasadayana nada hapunten nanging kajangari rek papajar menang lauk dipelakeun ibu singatosnya dati enjing ti acan dahar wayahna keun daharna pangnyiapkeun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.